jejer ieu diantara perkawis ngabina sumanget kabangsaan. Hadirin hormateun simkuring. Ayeuna teh sasi Agustus. Sababaraha dinten kapengker nyaeta dina kaping 17 Agustus. Pikeun warga Indonesia tangtu tos moal bireuk deui. Nyaeta mieling poe kamardekaan. Di mana-mana diayakeun upacara. Anu tangtosna pikeun ngahormat mere ajen ka para pahlawan. Margi ku jasa aranjeuna urang tiasa merdeka anu kiwari parantos 73 tahun. Sakumaha anu parantos ku urang kauninga yen para pahlawan dina ngabela nagara teh teu kinten toh-tohanana. Aranjeuna ngorbankeun jiwa jeung ragana pikeun ngahontal hiji tujuan nyaeta kamerdekaan. Kaimplang dina emutan urang kumaha gagahna para pajuang waktu mayunan musuh anu pakarangna oge langkung kuat tibatan urang. Sok sanaos kitu aranjeuna mertahankeun unggal jengkal lemah cai. Aranjeuna bajoang teh estuning bener-bener ngalaksanakeun kewajiban kalemah cai. Aranjeuna kacida pisan loba jasana pikeun bangsa urang. Hadirin hormateun simkuring, sok sanaos aranjeuna parantos ngantunkeun urang nanging sumangetna tetep ngancik dugi ka ayeuna. Jasana ku urang teu weleh dihargaan diukir dina sajarah urang. Sumanget kabangsaan ieu anu ku urang kedah teras dibina khususna pikeun nonoman kiwari. Ulah dugi ka nonoman kiwari teh taya kaingetna ka jasa para pahlawan. Nanging kiwari ku urang tiasa kabandungan yen para nonoman teh tetela sumanget kabangsaanana ngawitan seueur nu melempem. Contona wae upama urang ngabandungan barudak di sakola. Aranjeuna ayeuna sumanget kabangsaanana teh ngawitan kirang. Padahal sakedah nama kamardekaan teh kapan dieusi ku diajar anu soson-soson. Tapi buktosna murang kali ayeuna seueur anu diajarna teh asal-asalan. Kirang dina sumangetna. Kitu deui dina jiwa rempug jukungna. Katiten ayeuna tos ngawitan kirang. Boro-boro hirup sauyunan. Geuning aya keneh siswa anu sok ngiring tawuran. Malah seueur nalika tawuran teh nyandak pakarang. Anu eta teh tiasa ngabahayakeun kana jiwa. Sigana aranjeuna tos hilap kana jasa pahlawan, kumaha perjuangan para pahlawan ngorbankeun nyawa teh kangge kamardekaan. Di sagigireun eta nuruna sumanget kabangsaan teh katingali dina kadisiplinan. Contona dina ngalaksanakeun upacara poe Senen. Barudak ayeuna seueur pisan anu ngaluluconkeun dina hartos kirang ngahargaan naon makna eta upacara teh. Seueur anu kasiangan atanapi ngalaksanakeun upacara teh ngan saukur ngobrol atanapi heureuy. Tah eta mung sawatara contoh kirangna sumanget kabangsaan di kalangan nonoman kiwari khususna barudak sakola. Kumargi kitu kumaha atuh tarekah urang
dina ngabina sumanget kabangsaan teh. Tangtos ieu peryogi kerjasama peryogi urang sadayana kalibet dina ieu hal. Boh lingkungan kulawarga, lingkungan sekolah, atanapi lingkungan masyarakat. Di lingkungan kulawarga, contohna wae urang ngabiasakeun ngayakeun buku bacaan anu temana kapahlawanan. Tiasa oge ku cara nonton film-film anu temana kapahlawanan. Malah anu dianggap teu pira dina waktos Agustusan kadang-kadang kulawarga teh henteu masangkeun bandera. Anu kadua di sakola. Di antawisna ku cara ngalaksanakeun upacara anu rutin dina unggal Senen kalian hikmat. Tiasa oge ku cara nyetelkeun lagu-lagu wajib nasional. Ulah dugika barudak teh wanoh keneh kana lagu deungeun tibatan lagu-lagu wajib nasional. Kiwari katiten pisan murang kali sakola ayeuna upami nguping lagu wajib nasional teh kadang-kadang seueur anu teu apal. Salianti eta tiasa oge ku cara nyelapkeun atawa ngaitkeun materi pangajaran ku nilai-nilai kabangsaan, ku nilai-nilai anu tiasa ngahudang sumanget kabangsaan di sagigireun ayana pangajaran sejarah sareng PKN. Atuh di lingkungan masyarakat ayeuna ku urang oge tos kasaksian dina poe-poe mieling hari nasional atanapi dina mieling hari-hari anu dirayakeun ku nagara ieu dilaksanakeun upacara atanapi ditambih ku perayaan-perayaan sejenna supados barudak ayeuna tiasa langkung wanoh deui. Lianti eta di masyarakat oge kedah dibina hirup rukun sangkan masyarakat teh utamina nonoman kiwari langkung wanoh kana budayana kana kabangsaanana. Rupina upami urang sasarengan ngabina sumanget kabangsaan ieu mudah-mudahan nonoman kiwari tiasa ngeusik kamerdekaan ku cara ngawangun nagara sangkan makmur tur jaya. Hadirin hormateun simkuring, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nang tayungan masihan rahmat sareng karunia-Na dina enggoning ngajaga lemah cai urang. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya basa anu kirang bernah muga agung cukup lumur jembar sihak sami. Alpuket loba buahna numuradna dikumbahan sumangetna kabangsaan urang bina babarengan nu ngalibet teh lobaan dengeuna semur jeung suung ku sumanget kabangsaan nagara makmur jeung luhur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.